kayak ngopi biasa deh ya aing. Duh, sugan aya tumpangan ngopi ya kemana nya? Si Agai kemana ya? Kata jeli-jeli. Gai, ngopi yuk 5 jebet. Woi, ayo pas awas yang ngajak ngopi. Udah kemana? Iya, main sorangan doang lupa. Jebet ah. Ayo. Ayo ngopi mana ya? Di mana nanya? Iya, jangan sombong kan jelema mana. Dah, coba jajal lah yuk, orang ledek kayak lu mun Ih. kira-kira nyana sombong wah. Keur ieu pan nyorang. Dah, lu bener sih ya. Jadi bere kopi-kopi acan. Angges kayak mana aja aing hayu. Wah, budak tuh. Kenal Asia. Aing ilo ka mana? Kayak mau coba tak naon sih anak ilo. Budak leutik bae ilun bae. Ah, siapa ngelit mah. Iya, bae enak lah aing mah udah positif banget aing aja. Bangsat aing ka panggil budak di. Numpang ngopi doang mun kemana. Tuh bebeungeut na jelema pelit tuh. Terus urang sabarkeun da. Ayo geus. Woi, Kak Jubet. Budak bangsat. Rek narahaonnya. Aing minta kopi. Wih, dasar budak balangsak. Kadik minta kopi doang tah? Aing nu kilu ngopi ulah pelit sih jadi jelema beunghar mah. Dasar jelema susah. Ayo geus lah. Budak susah. Ayo nyokot kopi heulan ke jero. Tangguhan cai dia ngajedog. Di dieu. Oh, aing nangguan. Alhamdulillah dong lah aing ngopi jasa ye. Nyusahkeun aing doang sariadak ka dieu urang ngopi doang. Jubet kebal cepat kaburan aja. Oh, cek aing. Semua ke Baghdad ya. Oh, cek aing. Ada ya. Bingung aing ge ja. Moal mentek beak ieu rejeki dihakan ku urang. Sia, Ku kopi sagelas-gelas bae mah. Pakik jasanya. Oh, cek aing. Rasa wadit. Saya biasa emang tuh budak orang. Kumanya. Kopi na beak deui. Kopi ieu bae poinnya budak. Woi, dak. Kopi na ge eueuh aing ember sia tah. Encok. Ayo. Ayo.